Urang mah sok hayang nanya. Urang teh kan aya teh ya jeung anu gaduh Cibingbin. Gue nggak pagawe. Ya, meskipun didinya pegawai berarti kan apal meureun saeutikna sejarahna. Cibingbin teh gaduh rokok teh. di mana awalnya Cibingbin teh? Hah? Iya, ya. Cibingbin teh awalnya nama Cibingbin teh awalnya di mana? Itu nama gunung. Lain lagi ada gunung. Lain. Emang aya gunung Cibingbin? Eueuh. Sayong. Tahun mana di dia? Ngaran gunung Cibingbin Lagi gunung gelap. Iya mah. Tali papai. Nah, terus berdirina rumah makan Cibingbin iraha? Aya naros naon ka abdi teh? Nya iraha teh maksudna Siga wartawan wae. arek enjing atau ayeuna gitu teh. Bawa amplop tuh di nu bagasi 50.000 cenah ini teh. Da ini nama wartawan hayang duit benernya. Heeh. Benar. Sabar bersaudara. Ada 12. Anu kasih berapa? Abdi mah Baju ngaleut. Pangai sinjang. Ngaleut di tukang gorengan. Di Jalan Kartini. Biasa we nanggap ieu nanggap kuda renggong. Kuda renggong tengah peuting tak ieu rupana. Cuk. Ya ieu kuda renggong itu sebenarnya mah. Dari lancip yang kuda dinar. Tapi aku punya ini. Set. Anjing. Hai. Tayo. Hai tayo. Just kidding, Jim. Just kidding. Sama heureuyan we, heureuyan. Keur rasa panungkul. Nya tos kitu heula. Gorenganna bisi saepeun. Assalamualaikum.